Ari, ieu kumaha urusanana ieu karunya hor. Dia karo. Nah, jadi ohan kieu atuh. Alah, hayang ka dia hujan. Hayang naon? HP. Nya. Oh, hayang HP. Nya, cah yang HP-nya. Kalau pingin hadiah, ya, pikirannya jangan ngeres. Jadi ulah waka bege, nya. Budak keneh. Jari heula ilmunya supaya bermanfaat. Sok ayeuna bang hadiahan ku emak. Sok ikutin kata-kata emak. Bur can ka hahe. Bur can ka hahe. Ngabubur teh make jahe. Ngabubur teh make jahe. Acah. Acah hayang bang hayang hadiah. Acah. Hadiah. Yuk. Hadiah. Alah, mancan dengan fokus. Ulah ka beger. Sok, bur can ka hahe. Bur can ka hahe. Ngabubur teh make jahe. Ngabubur teh make jahe. Acah. Yuk. Alah, siap tuh HP-na gede. Ambil. Naon eta teh Jang? Eta naon kasep? Naon eta? Aduh, Gusti no. Pajar teh. Atuh udah waka beger. Emutanana meureun ka mana-mana. Tapi nih, ieu teh pangeling keur urang sadayana kudu inget kanu jadi indung, ieu teh kitu. Pangeling. Kitu lah sabar, tawa ka pundung. Aya hadiah tenangnya. Sawi. Ane gigi beri kata si Ujang ani. Mending Padahal eta teh paragi si Ujang keur leutik eta teh. Ieu teh BH. Aya BH naon? Beungkeut harigu. Hah? Mana di beri ciguhan bapak. Siga nama kitu. Tenang. Sini nih mua jalir tina janji. Moa sabarnya. Pasti diberi hadiah. Pasti sadayana ge kabagean. Tenang we. Sok bari nyantai deh. Gitu. Piraku deui we jalir. Bagikan aja tadi. Potong loba duit. Tika kauruan gitu sih ini mah. Beda di panas banyak. Coba eta. Jang, eta naon kasep? Kertas? Kertas. Kertas atuh nih. Eta mah nih kertas nih. Sini nih teh meunang ngabobodok itu budak Tong dibobodo atuh nih. Tuh. Kertas, pingin jadi duit. Tah. Pingin. Kalau pingin jadi uang, syaratnya kita goyang. Ayo goyang bareng-bareng. Goyang bareng. Tarasi parabot tante waswasi tarasi parabot tante waswasi tarasi parabot tante waswasi tarasi parabot tante waswasi tapi daknya nya kunaon jadi duit. Ih, menerima duitan. Ya, 10.000. 5.000. 20.000. Berarti 20.000. Kira neng. Soalnya ayeuna teh saeutik loba jelema pemalsuan uang. Nah, make nyebutkeun palsu sagala. Soalnya si Dede bisa ngamalsukeun duit lantaran ayeuna mah di antarana lamun aya nu masukkeun duit dihukum penjara. Lain eta cirina naon make palsu. Iya palsu yakin. Palsu kunaon? Yakin beda dina panon. Saha? Panonna teh sarua jeung urang. Ieu mah. Lamun hayang 50.000 tambahan we hiji. Naon? Nol na. Wah, tingalikeun. Ieu teh sabaraha nih? 20.000 gelis. Tah, ieu 5.000. Ya 5.000, balikan deui 5.000, kata 20.000. Ampun. Hadiah deui. Ayo. Hayang hadiah. Tadi. Ari sini ini ngareurewas. Pemerintah. Penyatenya aya beurit keterlaluan.
eta mah keterampilannya. Ayo atos hatur nuhun neng Mangga Hatur nuhun Neng Gelis anu kasep nya. Helah.